muhibbin muhibbat, muqimin muqimat, mufassirin mufassirat, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina penting ieu urang sadaya tiasa kumpul riumung pulung dina raraga peringatan hari besar Islam, yakni Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekaligus haul guru urang sadaya anu mudah-mudahan kumpulna urang sadaya dina tempat ieu adalah kumpul anu diberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ieu dina acara luar biasa, saking luar biasana jamaah nepi ka sawah-sawah. Kula jadi inget karena omongan guru, cepun guru teh kos kieu lamun dina hiji tempat majlisil ilmi taneuhna didiukan ku manusia, maka lamun taneuh eta can kamilik bakal kamilik. Lamun taneuh eta can kabangun bakal kabangun. Lamun taneuh eta geus kabangun bakal loba penghunina. Eta saur guru, cuma syaratna aya dua cek guru teh. Nu pertama syaratna kudu yakin, nu kadua syaratna kudu boga duit. Maka mudah-mudahan anu dicalikan ku ibu sadayana, mudah-mudahan dina tahun anu kapayun tempat ieu tos indah tos mewah ku berkahna haul Tuan Syekh Abdul Qadir jeung ku berkahna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina penting ieu urang kabehan hadir di tempat ieu tujuanana adalah tabarrukan, ngalap barokah. Nu pertama pamugia urang sadaya menang syafaat di Kanjeng Nabi, nu kadua mudah-mudahan urang sadaya diaku muridna ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka lamun ngomongkeun cacakan urang kumpul dina peuting ieu, abdi moal bakal ngaos, moal bakal ceramah, sebab abdi mah sanes kiai, abdi mah sanes ustaz. Sebab nungaran ustaz, nungaran kiai mah alladzina yang duruna ilal ummah bi'aidir rahmah, memandang umatku kacamata rahmat, eta ngaran kiai jeung ngaran ustaz. Maka dina peuting ieu mangan ukur ngobrol abdi mah idkhalus surur kana Akang Husein pamugia dongkapna abdi ka tempat ieu diaku dulur, jeung mudah-mudahan silaturahmi ieu terputus nepi ka yaumil kiamah. Amin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata kumpulna urang dina peuting ieu nyisakeun dua hikmah. Hikmah anu pertama adalah syukur, jeung hikmah anu kadua adalah cinta. Maka lamun ngomongkeun perkara syukur, disebutkan bahwasana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mun urang daek syukur ka Gusti Allah atas nikmat nu tos dipasihan ku Gusti Allah, la azidannakum, maka insyaallah bakal ditambah nikmatna. Amin. Penting ieu urang kumpul kos kieu teh ternyata bentuk syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumpulna urang nepi ka jam sakieu tanpa disadari ternyata urang ieu keur bersyukur ka Gusti Allah atas nikmatna. Cuman lamun urang ngomongkeun perkawis syukur, syukur eta kabagi tilu.
Nu pertama aya syukur secara adat, nu kadua aya syukur secara syariat, anu katilu aya syukur secara hakikat. Pertami syukur secara adat. Syukur secara adat nyaeta urang bersyukur ka Gusti Allah, rasa syukur urang ieu dikaluarkeun disoyokkeun sesuai tradisi, sesuai adat istiadat. Maka kumpul urang dina peuting ieu adalah bentuk syukur secara adat. Karena punten ibu bapak hadirin sadayana, masing-masing daerah ngabogaan tradisi, ngabogaan praadat, ngabogaan budayana. Kaleresan di tempat urang lamun ngayakeun peringatan Maulid, mun ngayakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalayan cara ngundang para jamaah hadir dina tempatna manakiban maca sholawat sekaligus tabligul islamiyah, eta teh disebut tasyakuran secara adat. Maka punten ibu bapak hadirin sadayana, mun ngomongkeun perkawis adat ulah sok sering-sering dikaitkeun ku hukum. Lamun ngomongkeun adat ulah sok sering-sering dikaitkeun ku hukum. Ieu loba adat anu sok dikaitkeun ku hukum, anu terkadang adat eta adalah budaya anu dicandak ku kolot urang sataacan urang sadaya. Maka punten lamun ngomongkeun adat ulah sok sering dikaitkeun ku hukum, penyambung ibu bapak. Contoh lamun urang ngomongkeun adat dikaitkeun ku hukum zaman Nabi, kos kieu teh moal aya, teu aya ibu bapak. Zaman Nabi siga kieu teu aya. Lamun urang ngaitkeun tradisi ku hukum moal nyambung. Maka dina peuting ieu urang teh tasyakuran secara adat. Ieu adat ieu adalah budaya tradisi anu dibawa ku kolot baheula nepi ka urang ayeuna dijalankeun. Iyalah adat. Urang cokot contoh kadang manusia ngaitkeun hukum, ngaitkeun adat ku hukum. Contohna hiji ieu bapak. Di lembur kula ieu mah aya nu ngahukuman mun peci putih eta adalah pecina jelema nu geus haji. Di lembur kula mah aya nu ngahukuman peci putih eta adalah peci jelema nu geus haji. Sehingga ketika aya nu can haji make peci putih diomongan. Kaluar bahasana, cek bahasana kieu cenah Aisyah haji encan naon encan make peci putih. Padahal punten ibu bapak peci putih mah lain ciri haji. Sebab haji anu bagus mah lain perkawis pecina putih, lain perkawis bajuna putih. Haji anu bagus mah kualitas ibadah ka Gusti Allah na. Mun ketaatanna tambah, mun ibadahna nambah, eta nu ngaran haji anu bagus. Adapun perkawis peci putih mah lain disebut dia di hukuman peci haji, tetapi peci putih mah sebagai tradisi adat istiadat daerah. Biasana orang Indonesia mah mun geus balik ti haji marake peci putih, bener dan teu? Akor dan teu? Maka aya nu ngahukuman peci haji, peci putih eta peci haji, sehingga nuncan haji diomong. Cek bahasa kulada magia arisiat can haji nanaonan make peci putih. Maka ketika ayah nu ngomong kos itu kuk simpre bados dibalas ibu bapak. Ayah nu ngomong cenah jelma nu can haji mah ulah sok make peci putih dusun, dibalas kukula ibu bapak. Cek kula teh lamun nu can haji teu meunang make peci putih, maka nu geus haji ge ulah make peci hideung. Akur dan akur ame adil. Ia ngomongkan budaya, ngomongkan tradisi, ngomongkan adat dikaitkan anak ku hukum. Contoh dina penting ia secara adatna ibu bapak. Di mana aya nu ceramah pasti aya nu ngadengkeun, bener tante. Iya adat bapak ibu. Geus jadi tradisi. Namun aya nu mau idol, nu aya nu ceramah pasti aya nu ngupingkeun. Coba lamun misalkan aya nu ceramah nu ngadengkeun eueuh. Bisa berapa bulan? Eta nu ceramah bisa disebut jelma gelo. Terus jadi tradisi. Nah di mana aya nu ceramah pasti aya nu ngadengkeun.
Jenis jadi tradisi jelma nu hadir ngadengekeun nu ceramah pasti menang berkat menang cenginung. Ayah cengon. Geus tradisi nah ibu bapak. Di mana aya acara maulidan, aya acara tablighul islamiyah, aya tasyakuran, pasti nu hadir eta menang berkat menang cenginung eta geus adatna. Jenis jadi tradisi di mana aya nu hadir aya nu ceramah, nu hadir menang berkat menang cai nginum geus jadi adat nu ceramah mah cai putih doang. Adat teh di mana nu ceramah pasti disuguhna cai putih doang. Susu lain menta susu lain mentanan iya mah ngomongkeun adat teh. Nes tradisi nu ceramah mah paling hebat cai putih paling baturna tisu. Moal bakal nu ceramah dibere kue. Karena nes jadi tradisi ibu bapak. Kaburu ngadahar. Pakai lamun orang ngomongkeun kumpul na dina peuting ieu adalah bentuk syukur orang ka Gusti Allah, bentuk syukurna secara adat, secara budaya, secara tradisi nu aya di lingkungan urang sadayana. Maka ieu kada dipertahankeun ulah sampai dirusak, ulah sampai dileungitkeun ila yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua aya nu disebut syukur secara syariat. Naon syukur secara syariat? Manakala ibu bapak dongkapna ke tempat ieu tujuanana tabarrukan, tujuanana idkhalus surur, tujuanana nyambungkeun tali silaturahim, maka kumpulna urang sadaya dina tempat ieu adalah bentuk syukur secara syariat. Maka mun urang geus ngajalankeun syukur secara syariat, otomatis Allah bakal nyucurkeun kabagusan ka urang sadaya, kagorengan urang sadaya dina peuting ieu ditutup ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena urang geus ngajalankeun syukur secara syariat ibu bapak anu hadir dina peuting ieu kabeh bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah, bagus orang sadayana peuting ieu mah. Kajorehan urang dina peuting ieu ditutup kabeh ku Gusti Allah. Maka buktina dina peuting ieu urang teu bisa ngabedakeun mana awewe anu sok marah bae ka salaki, mana awewe anu nurut ka salaki. Peuting ieu mah teu kanyaho anjing mah. Bener dan teu? Bener. Dina bapak-bapak lagi kabeh ditutup kagorenganana dina peuting ieu ku Gusti Allah. Maka urang teu bisa ngabedakeun mana bapak-bapak anu rajin ka masjidna, mana bapak-bapak anu telok ka masjid. Ditutup kabeh kagorengan urang ku Gusti Allah dina peuting ieu. Pemuda-pemudina kabeh kajorehana ditutup ku Gusti Allah, kabagusan nu dicucurkeun ku Gusti Allah dina peuting ieu. Maka urang teu bisa ngabedakeun mana pemuda-pemudi anu rajin salat, mana pemuda-pemudi anu rajin salat ibu bapak. Ditutup kabeh kagorengan. Maka punten dina hiji keterangan mayuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Sahabat jelmana nu dikarepkeun bagus ku Gusti Allah, maka insya Allah bakal diberi paham tentang urusan agama. Urang dina peuting ieu dihitung bagus ku Gusti Allah, insya Allah uihna urang dina tempat ieu bakal diberi paham tentang urusan agama. Urang bakal ditambah ketaatan jeung ketaatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu katilu aya nu disebut syukur secara hakikat. Naon nu dimaksud syukur secara hakikat? Hakikatus syukri sarfun li amri taatillah. Hakikat syukur anu sebenarnya kumaha carana urang dina peuting ieu beres pangaosan ieu urang sakabeh ningkat ketaatan ka Gusti Allah, nambah ibadahna ka Gusti Allah, nambah ketakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan urang sadaya anu kumpul dina peuting ieu uihna urang dina tempat ieu kabeh mawa kana keberkahan ti Gusti Allah, urang kabeh ditingkatkeun kualitas ibadahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal